pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Si horeng si mana horeng harita teh nyaeta tempatna nu disebut Sirabok anu ayana di tatar leuweung tiis. Anu memang para mitra aya tempat nu ngaranna Guha Orai Tapa. Harita teh bade dirurug para wargi sadaya atanapi bade dirempug. Namun atuh para wargi sadaya memang ku pinter-pinterna Sirabok, anjeunna ge para wargi tara pernah eleh. Margi boba tipuanana luar biasa. Malah ayeuna mah Sirabok geus loba deui anak buahna para wargi. Maklum cenah loba anu biluk ka manehanna ge. Da eta boga non teh sok di ieu non teh di papantes cenah lamun ngagabung jeung Sirabok mah hebat cenah kitu para mitra. Bari jeung para mitra Siraboke sering ngabibita terutama ka jalma-jalma anu memang saihwan jeung manehna. Bangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Tuna carita Bah Jangkung jeung Mang Depe anu memang manehna rek ngarurug tempatna Sirabok. Lantaran Bah Jangkung jeung Mang Depe oge boga cita-cita manehna hayang ngancurkeun kadoliman jeung deui kabita oge ku senjata nu disebut tongkat batu karang. Lolobana nu rek ngarurug tempatna Sirabok teh nyaeta kabita ku tongkat batu karang. Hiji senjata nu kacida hebatna memang para wargi sadaya kabeh oge seseueurna mah cenah kadinya tujuanana. Nya di antarana para wargi sadaya anu nuju dicarioskeun ayeuna teh nyaeta nu katelah Jaka Wanara alias Jawara Batu Karang alias pahlawan Guha Waletea. Harita Jaka keur ngiuhan di hiji tempat bari ngagerendeng. Di jeroeun dadana manehanana ngiuhan di hiji tempat anu rada luhur breh katingali kahanap. Pamandangan matak enah atuh komo nepi ka jauhna katingali laut ti tebeh wetan jeung kaler. Memang kaayaan para mitra di puncak atuh henteu di puncak nage di lamping Gunung Ciremay mah matak resep matak betah komo ningali pamandangan nu dihanap leuwih handap katingalina meni ngaplak naker. Harita Jaka ngagerendeng jero hatena. Kamana aing neneangan anu ngaran Sirabok ya? Nya anjigana nepi ka mana bae oge ku aing baris di teangan eta jalma lantaran beja timang tikang tana jeung tikang pidin yen memang eta jelema nu geus nadasa bapa aing nepi ka ceuk bejana mastaka bapa aing ge dibawa ku manehna kurang ajar Sirabok nepi ka mana boa ku aing baka di teangan. Beja cenah kungsi kabangi yen aing kungsi mangihan nu ngaran Sirabok teh memang jelema rabok. Waktu aing harita aya di hiji tempat di warung teh waktu Sirabok harita panggih jeung hiji ucing anu ucing beuki lila beuki ngagedean jadi segede maung. Harita aing panggih jeung eyang Eka Paksi. Malah ku eyang Eka Paksi aing dititah ka init ka patempatan nu disebut Gaga Gunung Geger. Nepi ka ayeuna can kapanggih nu disebut Gunung Geger. Nganceuk beja manu disebut Gunung Geger teh nyaeta nu ku aing kungsi kaalaman yen anu aya nyaeta di Guha Waletea. Buah-buah eta nu disebut Gunung Geger teh nya meureun. Mana kitu ge eyang Eka Paksi mere siloka wungkul ka diri aing. Nyaan aing kudu panggih jeung eta patempatan. Jeung deui meureunna nuduhkeun ka aing teh waktu harita tepungan eyang di Gunung Geger teh ngan saukur siloka. Aing ayeuna geus boga elmu panemu jampe pamake. Tapi musuh nu diteteangan can kapanggih. Kitu gerendengna hate Jaka Wanara. Manehanana boga niat hayang ngabasmi kadoliman, bari nanjeurkeun bebeneran, ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Malah manehna ge hayang panggih jeung eyang Eka Paksi anu memang baheula kungsi nyarita yen panggihan di Gunung Geger.
kocapkeun para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Di sagedengeun Jakawanara aya anu miang teh di antarana bae. Aya anu ngaranyi Sumi bareng jeung Jang Tanu, aya anu ngaranyi Nining oge para wargi sabada elmuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Akibat manehanana harita teh waktu rek ngadek ka Jakawanara teh. Geuning si horeng si mana horeng para wargi, manehna teh aya niat rek nuluykeun perjalanan. Kari kumabehna cenah, lamun ceuk pangih jeung sahabai oge manehna rek menta tulung, nyaeta sangkan elmuna bisa muncul deui. Malah rek guguru deui elmu silat, lantaran karasa sok sanajan manehna awewe teu ngabogaan elmu pikeun bela diri teh meuni asa honcewang, meuni asa lalawang jeung sok paur sieun di mana aya hiji lalaki nu wani rek ngarogahala kahormatanana. Kitu ceuk pamikir Nining, dina ngoning manehna boga elmu panemu jampe pamake mah moal haringhang teuing, moal hariwang teuing, sok sanajan init-initan ka mana bae oge. Naon sababna Nining boga cita-cita, boga pamanggih nepi ka palabah dinya? Ari nu jadi sabab lantaran Nining mah geus biasa ngumbara. Ngitung lembur ngajajah milangan kori neangan anu teu memang paramitra nu can kapanggih. Jadi dina ngoning manehanana, lamun teu mibanda elmu panemu jampe pamake, mangka dirina oge tangtu para wargi sadaya baris ngalaman hiji kejadian anu bakal ripuh keur dirina. Kitu di antara Nining. Para wargi sadaya si horeng si mana horeng, Nining harita bari di perjalanan teh, si horeng teh ampir sarua jeung perjalananana anu keur diambah ku Jakawanara. Memang initna ti imah ge kitu para wargi, ti imah pamana. Jeung deui pikeun Nining tadi nama manehna rek cicingnya di eta patempatan di imah pamana jeung nu jadi adina nu katelah nyi engkai. Tapi dipikir deui leuwih hade manehna ngumbara kari kumabehna cenah kitu, lantaran geus biasa ngumbara. Kocapkeun para mitra sadaya, barang aya ningali lalaki anu keur ngajentul, hanapeun tatangkala nu ieu harita Nining tuluy nyampeurkeun. Bari ngagerentes jero hatena, aya lalaki aping aing kudu hati-hati lantaran aing ayeuna mah teu ngabogaan elmu, teu aya elmu keur ngabela diri pikeun diri aing. Jadi di mana aing dipaksa pirusak ku manehanana, aing kudu bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Nya ku aing rek dideuketan sahanya, barang manehna ngadeuketan ka eta lalaki si horeng si mana horeng ti kajauhan geus katingali. Geuning para wargi eta teh nu kasebut Jakawanara. Geuning Kang Jaka. Nya sakalian ku aing rek dideuketan we. Bari sakalian aing menta tulung ka manehanana. Da baheula ge elmu aing teh leungit teh alah bata nyaeta akibat ti manehna. Keun we sugan ku aing dipentaan tulung sugan jeung sugan. Elmu aing bisa muncul deui. Nyaan aing rek ngucapkeun nuhunna ge sababaraha kali lamun Kang Jaka bisa ngubaran diri aing. Bari aing terus terang we rek sumujuda ka manehanana. Kitu ceuk pamikirna Nining boga pikiran nepi ka palebah dinya. Lang we inget deui waktu harita teh nu jadi bapana perlaya teh. Waktu kapanggiheun bapana keur diurus, keur harita teh digulang gaper ku Jakawanara. Malah Jakawanara kungsi nyarita kitu cenah. Pesenanna ti eta almarhum teh, nya eta pesenna teh cenah pangbejakeun ka ngaran Nining anakna, yen cenah Nining teh kudu daek dijadikeun pamajikan ku ngaran manehanana, kunu eta ka eta jelema. Memang para wargi bener pisan, eta caritaan Jakawanara lain jijieunnan. Eta caritaan Jakawanara ngan lain saukur keur nipu kadini. Da memang bener layon teh saja cana maot kungsi nyarita kitu. Mihape Nining malah mah jadikeun cenah pamajikan ku Jaka. Kitu para wargi sadaya nalika layon sateuacana ngantunkeun. Nalika para mitra eta ramana masih kene jumeneng kene hapunten. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ingat nepi ka palebah dinya Nining harita terek sumerah diri ka Jakawanara.
kari kumabehna sok sanajan di kumaha oge manehna rek nyerahkeun diri badan sakujur cenah para wargi. Nu penting mah sangkan jaka percaya ka dirina yen dirina ge rek tuluy-tuluyan usaha. Mun rek ngaata teh jadi murid jaka ge teu naon-naon, malah jaka rek dianggap guru ku manehna lantaran ngabogan ilmu nu kacida hebatna. Para mitra anu mulia geus buleud hatena harita teh. Pikeun atuh anu ngaran nining manehanana tuluy nyampeurkeun ka jaka. Kabeneran pisan jaka ke masih keneh nonongongan atuh nining harita teh nyarita lirih naker. Kang Jaka da manaon? Aya anu ngagatuh manehanana aya anu nyarita. Jaka reuwas gancang malik. Nining? Geuning kunaon make ka dieu nih? Mawi Kang abdi teh nya lah terus terang we abdi matos biasa ngalalana. Janten Aisyah kawitna mah abdi teh bade nurut kana kahoyong akang bade ngantosan di ditu di bumi pun paman. Namung diemut-emut deui Kang naon abdi ngantosan di ditu. Bari kayaan diri abdi batan sakieu. Diri abdi dina kaayaan leungit ilmu panemu jampe pamake ceuk paripaosna Kang. Numawi Kang abdi mah gaya hartosna cicing wae di lemur. Langkung saya abdi bade usaha sate kapola. Sangkan abdi boga deui ilmu pang-pang nama ilmu bela diri. Keur naon Nyai? Nyai keur naon ngabogan ilmu bela diri ye? Keur awe mah mending cicing di ima. Akang cumarios kitu sotenan ai Kang abdi mah. Ilmu bela diri teh kacida seueur mangfaatna Kang. Nya keur naon atuh? Yeuh nu karasa ku akang ngabogan ilmu model kieu teh tungtungna mah loba musuh. Tungtungna mah nya kitu we boga sifat hayang nganana sabatur jeung sajabana. Nu matak akang ge ieu kagok borontok ka palang carambang akang. Ayeuna mah ayeuna Nyai ilmu geus ilang musna. Aya kadua Nyai mah syukuran ya keur Nyai keur mah eukeur atuh kaum wanita. Leuwih hade Nyai mah balik deui atuh ka ditu jeung paman Nyai di ditu. Nah oge jeung adi Nyai teh engke akang maksudna mah di mana tujuan akang geus rengse akang tangtu balik ka ditu. Teu tiasa Kang abdi moal anu tiasa nyareka diri abdi. Abdi mah terus terang ti kapungkur nalika jumeneng keneh pun bapa oge. Abdi mah tos kupun bapa teh dipasihan kabebasan pang-pang nama nyaeta neangan ilmu anu mangfaat ke diri abdi. Nya di antawisna ilmu bela diri ge mangfaat ke diri abdi. Abdi teh kaum wanita Kang makhluk lemah. Upami diri abdi nu makhluk lemah henteu dipager ku kakuatan nu aya dina diri abdi. Tangtos abdi teh pada ngalelece pang-pang nama ku bangsa lalaki-lalaki jahanam kitu nu mawi ge Kang. Nu mawi abdi sate kapolah bade milarian deui ilmu. Tang harita para mitra sadaya atuh Jaka Wanara ngahuleng. Ngadenge caritaanana Nyinining dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun memang bener oge caritaan Nyinining kitu teh. Yen eta cenah aya benerna malah harita ge tuluy Jaka atuh ngagerendeng jero hatena. Aing dosa gede lantaran kajadian nu tumiba waktu harita Nining rek ngade ka aing nepi ka ilang musnah elmuna kasedot ku tanaga nu aya dina diri aing. Nyaan aing ngadosa gede lantaran pikeun Nining ngabogan ilmu teh keur kapentingan dirina ngajaga diri. Lain ngabogan ilmu keur kapentingan nanda sakabatur. Aya hade na kecap-kecap Nining, tapi kumaha akan ayeuna? Da memang atuh aing ngerasa dosa. Kumaha akan aing sangkan bisa malikeun deui ilmu nu aya di diri Nining. Kitu ngagerendengna para mitra Jaka Wanara. Barang ningali Jaka ngahuleng bae, harita Nining nyarita deui. Kumaha tukang? Cobi abdi tulungan, angin kangkang abdi menut pitulung Kang. Da kanu sanes mah abdi teh wararega, abdi mah percanten sagemlengna ka diri akang. Sok sanaos bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walange nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun teh ceuk paripaosna bade dikumaha ge.
asal abdi balik deui jiga baheula ngabogaan ilmu anu mandiri anu pikeun ngajaga diri abdi. Nyai, akang ngerasa dosa oge ku ayana kajadian nu tumiba ka diri Nyai akibat diri akang sorangan. Tah mun kitu masalahna, lamun Nyai jenah masalahna kitu yen ngabogaan ilmu teh pikeun ngajaga diri lain keur nandasa diri batur, insyaallah engkang reksa tekah pola atuh ngusahakeun sangka Nyai bisa balik deui jiga baheula. Nyai mulang deui sabihara-bihari. Leres Kang cariosan engkang teh? Nya urang buktikeun we engke. Kitu cek caritaanana Jakawanara, manehanana mere hiji ka kabungah pikeuna nyinining, mere hiji kasempetan cenah pikeuna nambahan ilmu, jeung deui paramitra mere harapan anu gede pikeun nining manehanana boga deui ilmu panemu jampe pamake. Kabina-bina para wargi pikeun nyinining harita teh sabada ngadengi omongan Jakawanara yen manehna rek ngusahakeun sangkan elmuna cenah pulih deui. Leres Kang cariosan engkang teh? Nya urang buktikeun we tapi kumaha Kang? Tapina memerlukeun waktu rada lila, teu bisa sakaligus. Memang ilmu Nyai leungitna sakaligus, tapi rek dibalikeun deui ka asal teh malah bisa-bisa leuwih hebat batan baheula, merlukeun waktu. Nya mungkin aya kana samingguna leuwih, tapi sok sanajan kitu tergantung kari kumaha Nyai. Lamun Nyai bener-bener mah cengeng tur memang panteng dina ngoning mikahayangna sangkan ilmu bisa balik deui, insyaallah babari dina ngalaksanakeunana. Terus terang Kang eta teh cita-cita abdi. Sabada engkang cumarios kitu pikeun abdi teu aya di Gunung Panangeuhan iwati engkang. Cek abdi ge nyangakeun, tadi ge disebatkeun abdi mah bade di kukumaha ge nyangakeun beheung teg-tegeun suku genteng belokeun ti korogorokeun Kang. Kitu nu mawi oge. Nya sok atuh ayeuna mah urang mimiti diajar. Teu loba catur para wargi sadaya harita teh. Tuluy atuh Jaka manehanana nangtung tapi geus nangtung teh tulus Jaka nyarita deui. Ngan Nyai, urang perlu tempat ngarereb. Kumaha lamun urang ngarereb dina tatangkalan bae? Nyangakeun abdi maka ngiringan bae kumaha saena. Urang ngarerebna tatangkalan tangtos panginten dina pelebah dahan-dahana kedah dibebenah heula. Babari soal ngabebenah malah. Geus kitu wae namanya. Jadi di mana urang waktuna sare peuting dina tatangkalan. Urang dahar bongborosan pupucukan da geus biasa meureun Nyai ge. Parantos biasa Kang abdi mangalalana halus. Jadi di antara urang geus sapikiran geus saihwan dina ngoning atuh migawe pagawean model kieu. Yuk ti ayeuna ka hareup urang ngarempug jukung babarengan dina ngoning sangka Nyai pulih deui ilmu sabihara-bihari. Kitu caritaan Jakawanara. Timimiti poe harita para mitra sadaya Jakawanara ngagembleng nyinining dina ngoning sangkan balik deui ilmu panemu jampe pamakena. Ilmu ajining rasa nu dipibana ku Jakawanara harita dimangfaatkeun. Manehanana mimiti atuh ngalatih ilmu, ngalatih gerakan-gerakan ining anu baheula kungsi leungit teh. Kumanehanana dibere jalan sangkan eta gerakan bisa balik deui jiga baheula. Nya ku ayana mimiti namah nining harita teh dirancep saawak-awak. Pang-pang nama para mitra urat-uratna anu kungsi atuh kakeunaan ku gerakan ajining rasa baheula. Waktu manehanana harita kasedot ku ilmuna Jakawanara, harita kene dipeuraikeun ku Jakawanara. Sabada peurai palebah urat-uratna memang karasa pikeunna ku nining ayeuna meuni asa ngemplong asa hararampang dina awakna teh henteu rareged deui jiga biasa kamari-kamari. Sabada eta urat-uratna harita disasar ku Jakawanara. Jakawanara memang ahli oge dina widang eta teh. Manehna tuluy atuh
geus kitu manita sangkan ini ngagerakeun badana geus beres ngagerakeun badana mimiti gerak anu mimiti panghampang-hampangna tuluy langsung dicoba kana gerak anu pang berat-beratna saeutik demi saeutik nining para wargi sadaya geus bisa pulih deui kocapkeun datangna peuting jaka harita teh para wargi terus-terusan mere ilmu ka nyinining ilmu nu kapibanda ku manehna sangkan bisa turun ka nyinining bener-bener pikeun jaka dina ngoning migawe pagawean teh tanpa pamrih teu aya cita-cita sejen nu penting mah lantaran nyinining hayang ngabogaan ilmu teh pikeun ngabela diri nu matak manehna ge percaya sagemblengna jadi para wargi pikeun jaka dina ngoning ayeuna nurunkeun ilmu teh teu aya cita-cita sakumaha anu kungsi dicaritakeun ku almarhum bapana nining yen mihape nining jeung deui para wargi sadaya pek bae mun rek dipake pamajikan oge jeung deui sakuduna kitu teu aya nepi ka palebah dinya soal mihape nining eta nu jadi pikiran jadi lamun seug nining nepikeun ka teu boga ilmu akibat manehanana manehna ge ngarasa dosa gede nu matak para wargi sadaya urusan cenah nining daek atuh jadikeun pamajikan eta mah urusan ini lamun nining na teu daek ku manehna ge moal dipaksa kitu pamikir jaka wanara ku cengeng-cengengna para wargi cengeng anu ngadidik cengeng anu ngalatih cengeng anu dididik cengeng anu dilatih nya atuh teu kungsi lila harita ge ilmu nu kapibanda ku nining teh geus balik deui ilmu nu baheula para mitra malah mah ayeuna mah dileuwih seukeut deui dina gerakanana leuwih cepet dina gerakanana bubuhan jaka ge para wargi manehna teh henteu sagawayah dina ngoning nurunkeun ilmuna para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng barang ilmu nining geus rohaka deui majiga baheula nya harita jaka nyarita para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita jaka wanara nyarita ka nyinining geus nyai kurang leuwih geus saminggu di antara urang sama-sama nyaeta mikeun waktu pikeun akang atuh nyaeta usaha satekah pola sangkan ilmu nu dipibanda ku nyai balik deui jiga baheula malah katingali ku akang boa-boa lain wae balik deui tapi ilmu nyai nambahan taina geus waktuna pikeun urang nyaeta nuluykeun cita-cita urang atur nuhun Kang Jaka terus terang abdi mah ti ayeuna dugi ka iraha bae ge moal pisah ti akang bade didamel naon oge ceuk paribasana bade didamel bujang ge abdi mah siap sadia Kang nyumponan sing sakur kapalai akang tah kitu nu mawi oge janten ayeuna abdi mah bade ngiring we ka akang mugi akang ulah dugi ka ngantunkeun abdi nya lamun nyai bener-bener mah boga cita-cita nepi ka palabadinya hayu jeung akang babarengan nganya kitu lamun aya naon-naon sapertinya urusan anu aya patula-patuli jeung tugas akang nyai ge kudu bener-bener tarapti jeung kudu caringcing pageukancing lantaran anu rek dihareupan ku akang teh hiji jawara nu kacida hebatna nyaeta anu ngaran jawara anu sirabok teh mangga Kang dugi ka mana ge abdi bade ngiringan kumaha akang bae nyangakeun ceuk paripaosna abdi mah terus terang bade ngiring kitu tujuanana nining ayeuna mah sabada ilmuna pulih deui para wargi sadaya atuh manehanana siap sadia dina nggoning ngajorag musuhna oge ayeuna mah reka sabeungkeutan jeung jaka wanara dina ngoning silih belaan lantaran karasa ku dirina ilmuna pulih deui model ayeuna teh jasana jaka wanara kitu ceuk pamikir nini di harita mah beral manehna arinit deui nuluykeun perjalanan rek nuju ka leuweung tiis para wargi sadaya nyaeta rek nuju ka tempat-tempatanana sirabok nu aya di guha Oraitapa urang tuna kaya nyinining kocapkeun para mitra di patempatan Kirabok aya di Oraitapa harita keura dilingkung ku anak buahna memang anak buahna KBG satia malah laporan cenah para wargi anu ngalaporkeun nyaeta
anu kaayaan anu aya di tempatan sejen anu memang di lemur-lemur geus jadi sabibir hiji yen cenah urusan Ki Rabok nu ngabogaan senjata tongkat batu karang ngarupakeun hiji tujuan pikeun para jawara hayang ngabinasa. Harita para mitra Ki Pendul ditanya ku si Rabok. Pendul, kumaha pemangi ilaing euy? Sabada ilaing ngayakeun panalungtikan ka desa-desa, jeung deui ngayakeun panalungtikan ka tempat-tempat sejen. Ngeunaan waya putul patali jeung urusan dewek. Waduh, abah. Dah sabada nya kuring ngayakeun panalungtikan teh, bah. Aduh. Nyaan geuning abah, bahaya, bah. Bahaya kumaha maksud sia? Bahaya bah jadi sabir hiji atuh berukan teh. Abah teh Bah Rabok terkenal ka mana-mana. Ceuk paribasana nyaeta kasohor, terkenal kasohor. Pokona kakoncara ka cenah pria. Nyaan abah, kumaha? Ya, dewe kakoncara. Ya puguh atuh bah. Sudah memang euy dewek mah terkenal atuh. Kakoncara ka mana-mana, kakoncara ka cenah pria. Harita para wargi sadaya baturna si Pendul anu katelah cenah para mitra si Pendil. Harita teh tuluy nyarita, memang bah abah mah tukang ngahar jalabria. Naon sia kurang ajar? Aing tukang ngahar jalabria, ha? Kurang ajar sia mah. Si Pendul nyinggeung ka si Pendil, mane menunutan wae atuh ngobrol deh. Lain tukang ngahar jalabria sia. Kakoncara ka cenah pria. Aduh, salah ngomong ya. Si Pendil reuwaseun para wargi bari diporongosan ku Bah Rabok teh. Tuluikeun sia Pendul. Keun si Pendil mah ku aing sia. Peupeskeun Pendil na ku aing geuleuh. Dah kumaha tuluyna. Jadi soalna mah ieu mah bah para jawara karumpul. Kabeh rek ngajora ka dieu. Nyaeta nu dipikahayang teh teh sajen bah. Nyaeta senjata tongkat batu karang teh. Sayagi dewek masih nyepeng tongkat batu karang. Moal aya jawara nu mangga pulia deui. Kabeh jawara baris ragrag di pakalangan ieu. Atuh cenah teu ragrag di pakalangan ieu, dewek boga uteuk. Bari nyebutkeun boga uteuk teh para mitra. Harita teh si Rabok nyekel kana tarangna, nandakeun manehna ngagunakeun akal jeung pikiran. Kabeh jawara geus lila datang ka dieu eueuh nu balik deui. Dewek rajana deui. Nu matak ilaing sia Pendul. Pendil jeung nu sejen. Ulah sieun-sieun. Ulah sieun-sieun deui. Ku ayana rek nyerang ka dieu. Keur kitu belesat para mitra sadaya aya hiji kalangkang harita keneh teu katingali ku mata. Memang gerakan anak kilatna kreclek harita teh tuluy nulak cangkeng. Bener pisan atuh Kang Rabok. Mulai duana Kang Rabok mah di dunya mah atuh. Si Horeng si mana Horeng para mitra Rahmi geus nepi ka dinya. Manehanana tuluy maksudna eueuh deui. Iwa tinggal ngagabungkeun diri ka nu jadi si Rabok. Dulur sapaguron manehanana baheula. Demi ningali aya mojang datang pikeun si Rabok reuwas luar biasa. Oge si Pendil katut si Pendul oge katut babaturan anu sejena. Lantaran teu aya beja ti anggalna. Lamun aya jawara nu datang kadinya, aya we nu dihareup teh mere kode. Boh ku sora manuk teh, boh ku sora naon. Tapi harita mah eueuh sora eueuh naon, si Horeng atuh Rahmi teh para mitra, boga ilmu nu kacida hebatna. Mun dina kapal mah para wargi datangna kapal teh teu kabaca ku radar gitu. Jadi dina datangna Rahmi kadinya ge bubuhan atuh. Sarua para mitra sadaya jeung si Rabok minangka murid anu kasohor nyata murid Ki Dugal anu kakoncara ahli dina widang kadugalan. Kitu para mitra anu mulia ningali kayan mojang datang disangka manusia sejen we. Oi gelis. Nu di mana teh gelis teh? Waduh, masa heran gitu. Ulah api-api Kakang Rabok. Poho deui ka kuring. Moalnya poho deui. Pan urang teh saguru saelmu. Ya, saguru saelmu ulah ganggu. Ke sadia ieu teh. Rahmi, kuring teh Rahmi. Waduh.
Waduhnya anasa kabedilang kita Rahmi nya abdi teh kuring teh Rahmi nasaha atuh bari naoge ye datang ka dieu maksud teh eueuh deui aya maksud sajen ke anu geus heubeul teu patepung asa tambah demplon we nyan siga parawan cekekan lin bobodohan ieu mah Rahmi aduh akang bunga kedatangan ku Rahmi syukur Rahmi datang ka dieu dah kumaha ieu naon jeung maksud naon Kang Rabok ye bahaya lantaran disebut bahaya teh Kang Rabok ayeuna pada ngadegdeg ku sararea loba para jawara anu hayang nyaeta datang habinasa ka Kang Rabok kulantaran Kang Rabok nyekel hiji senjata nu disebut tongkat batu karang tah ku ayana kitu ayeuna kuring ngahaja datang ka dieu rek ngagabungkeun diri eueuh deui tujuan mah nyaeta rek ngagabungkeun diri ka Kang Rabok sangkan Kang Rabok kakuatanna leuwih tohaga waduh syukur nyai Nyi Rahmi syukur akang kacida bungahna lir kagunturan madu kaurugan menyan putih ku ayana nyai daek ngagabungkeun diri ka akang syukur sakali deui syukur sok di dia padahal para wargi cita-cita Rahmi mah eueuh deui manehna teh hayang nganyahoankeun tarungna antara para jawara jeung anu jadi dulur sapaguron engke di mana kaayaanana si Rabok geus leuleus mangka manehna ngayakeun tindakan jeung deui manehna ge hayang miboga hiji senjata nu disebut tongkat batu karang ngan cara-carana Rahmi leuwih pelit para wargi leuwih pelit manehna mah teu ngahaja ngadukeun diri ka si Rabok tapi ngahaja ngagabungkeun diri tapi tujuanna mah sarua memang para wargi dina ulin-ulin kitu mah Rahmi rada pinter eukeur manehanana atuh para mitra mikaresep ka lalaki saha bae oge nya padu lalaki we cenah ceuk manehna mah teu mikirkeun naha ngora keneh komo nu ngora mikaresep teu mikirkeun nu geus kolot teu aya urusan nu penting mah cenah para mitra kapuasan batina kacumponan manehna ge nyaho si Rabok kumaha kaayaanana hiji jawara sok sanajan geus kolot tapi kakuatanana luar biasa jeung deui bubuhan sarua baheulana dina ngoni ngulik ilmu panemu jampe pamake tibah dugal teh sarua duanana ge dibere ilmu anu lain lumayan hebat malah para mitra pikeun si Rabok mah para wargi manehna ge nya kitu hampir sarua jeung Rahmi lamun teu kacumponan teh pangpang nama kateu kacumponan kabagjaanana teu manggih awewe mangka si Rabok sok ngurang maring da kitu sok sanajan geus kolot ge nafsu nama masih keneh ngagugudu barang harita pangi jeung Rahmi puguh we atuh 11-12 para mitra itu ieu ge sarua pada cenah pada bocokokna padua sarua pada ganggaranganana itu ieu ge sarua nu matak atuh barang harita papanggih teh lir ibarat cai jeung mie lir ibarat para mitra atuh cenah minyak jeung seuneuna para wargi lir ibarat cenah gula jeung amisna kitu di antara nama mitra anu mulia tunda carita kayan Rahmi anu ngagabungkeun diri ka si Rabok nu boga cita-cita nu mandiri memang para mitra dina kaayaan pelit nama luar biasa Rahmi teh manehanana bubuhan para wargi muridna Ki Jadug atuh para wargi memang dina ngoni nganguluh ngerehkeun musuh teh ku rupa-rupa jalan pangpang nama ningali kayan warugana manehna awewe bisa ngelumpuhkeun lalaki para wargi di mana lalaki geus lumpuh cenah para wargi sadaya tinggal atuh di telasan jiwana samodel atuh kalakuan ieu teh tumiba para wargi nyaeta ka salah sawios anu kungsi direbut senjata anu disebut nyaeta pedang Ki Gelap teh saha atuh anu model kitu keuna ku pangaruhna Rahmi teh Iwati Suhro nu parantos mulih ka jati mulang ka asal akibat anjeunna para mitra sadaya kapangaruhan ku hawa nafsu ayeuna caturkeun salah sawios jawara ngora palebah matana sabelah ditutupan lantaran anu sabelah mah teu ningali make papakeana tina kulit macan
menigagah naker pangawakanana bangbang malah masa segga tingalina eta atuh jelema teh atuh bajawarang ora teh nu katelah Sutamanggala. Manehna tuluy keur lumpat di hiji padataran ngagunakeun ilmu kidang kancana maksud jeung tujuan reka ngajorang ka patempatanana si Rabok teh. Manehna hayang ngudag-ngudag senjata nu disebut tongkat batu karang. Lantaran tongkat batu karang nu baheula dicokot ti Mama Suta ti Mama Suhude para mitra sadaya eta mah tongkat batu karang palsu. Kocapkeun para wargi dina nggoning lumpat manehna ngagunakeun ilmu cenah nu disebut kidang kancana. Lumpat ngablesat lir ibarat kilat, lir ibarat para wargi sadaya atuh cenah. Hiji atuh senjata panah anu kaluar tina gondewana ngablesat tarik naker. Tapi bubuhan tempat nu jauh can bisa kaudag kumanehanan. Barang ningali aya nu ngolebat si horeng si mana horeng harita teh katingali ku nu sebut Jakawanara nu babarengan jeung nyinini. Harita kene Jakawanara nyarita ka nyinini, "Nyai, aya nu ngablesat lumpat sing hati-hati nyai. Mohon ku abdi ge katingal Kang. Kada hati-hati jika nama nu boga ilmu luar biasa." Keun bae lah boga ilmu kumaha ge. Nu penting mah pikeun urang ulah nyieun kagorengan. Lantaran urang mah tujuanna ge rek ngaberantas kadoliman. Sing saha nu nyieun dolim ka urang, nya urang ge kudu bergerak. Keur naon urang ngabogan ilmu, ai teu dipake pikeun ngajaga diri. Laras Kang mangga atuh. Urangna siap-siap tak urang hareupan jalma anu ngablesat lumpat. Barang harita ngablesat lumpat ngaliwat kamanehanana anu keur nyumput dina rungkun, harita para mitra atuh Jakawanara nyarita baritari. "Hei baraya, eureun!" Puguh we Sutamanggala barang ngadenge aya sora nyebutkeun eureun kamanehanana, harita keneh manehna ngeureunkeun lumpatna bari mali katukan. Sugan haruha hareho teu haruha hareho. Estuning Sutamanggala geus digemleng ku ilmu panemu jampe pamake. Panggih jeung si Aki Sakti teh para mitra. Harita teh waktu manehna ragrag ka jurang. Atuh memang dasar tos kitu we. Bubuhan ilmu panemu geus saatu namahan. Nu matak barang ngadenge jelema anu nyebutkeun eureun. Pikeun Sutamanggala teuneng ludeung taya kakeueung tandang taya karingrang teu lain bobodohan. Ayeuna geus waktuna pikeun manehanana ek ngajajal ilmu panemu jampe pamake. Pikeun Sutamanggala ngarasa reuwas oge. Barang nu ditaeureun teh geuning aya hiji Jawa jelema lalaki jeung awewe. Sedeng nu lalakina manehna apal. Oi. Keun ieu mah jiga Jaka ieu. Jika Jaka rancasan ieu. Anakna guru aing tapi wah kagok asong sia. Guru sia geus maehan bapa aing. Lantaran guru sia ngabogan senjata tongkat batu karang. Sedeng nu maehan bapa aing nu ngabogan tongkat batu karang. Ayeuna geus waktuna pikeun aing sia saha bae nu jadi wadalna. Guru sia teu bisa dipaehan ku aing lantaran kaburu dipaehan ku si Rabok. Sia jadi wadalna gaganti guru sia deuleu. Kitu para mitra cek gerendengna Sutamanggala. Puguh we barang harita nyamperkeun teh tuluy Sutamanggala ngagagap. Mun teu salah ieu nu ngaran Jaka rancasan deuleu. Pikeun Jaka heran oge. Nah, aya jelema jojol nyaho ka manehanana. Sedengkeun nu dihareupan ku manehanana, hiji jalma anu memang atuh palebah matana sabelah teu ningali. Ke baraya. Kesah sabenerna Andika make wawuh ka kaula. Wah, Jaka sia Jaka rancasan. Muntong loba omong deuleu. Ya, pangna dewek wawuh ka Andika lantaran dewek anu baris males pati ka Andika. Males pati? Naon hubunganana urang kakara panggih? Cek Jakawanara harita teh ngarasa heran aya jelema jol-jol ngomong kitu we.
ngadenge harita Sutamanggala caritaan Jakawanara. Harita Sutamanggala ngagak-gak seri. Ani kamu apal ka dewek sia? Ya, dewek nu disebut si Sutamanggala deh. Oh, jadi anjeun teh Sutamanggala? Memang para wargi sadaya Sutamanggala dina pangawakan ayeuna beda. Malah jiga tambah kolot para wargi. Naon sababna kulantaran manehna kungsi babarengan jeung Rahmi. Ari Rahmi teh para wargi di mana manehna campur jeung lalaki. Mangka eta lalaki kasedot para wargi sifat kangoraanana. Nambahan jadi kolot. Kitu ceuk ujaring carita. Jadi nu ngora wae teh Rahmi satutuluina. Kitu diantarana nu matak harita barang ngadenge eta jelema ngaran Sutamanggala tuluy atuh harita Jakawanara nyarita. Suta. Dewek pangna incah ti paguron ti padepokan panyingkiran eueuh deui dibere tugas kudu jadi kolot dewek. Nyaeta pikeun nyusul-nyusul anjeun lantaran anjeun geus maling hiji senjata pusaka. Memang benar adalah sia. Jaga. Dewek geus maling senjata pusaka. Ngan barang dewek geus nyaho, yen mateni bapak dewek nyaeta bapak sia, mangka dewek ayeuna rek malas pati ka sia deuleu. Lantaran bapak sia geus eueuh di kieuna anu madaran. Tah ayeuna pikeun dewek ngaran si Sutamanggala. Nagih janji aya paribasa hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah. Urang satung turunan nyaeta turunan urang ngayakeun balitungan, di antara urang kudu ngayakeun balitungan. Sameme dewek can mateni sia, dewek moal genah panasaran. Atawa eta mojang geura serenkeun ka dewek deuleu. Ceuk Sutamanggala para mitra sadaya ngadenge eta kecap nining harita teh tuluy nyarita. Kehlaanan ngeunah we ngomong keun Kang lawan ku abdi. Ulah ning. Keun dilawan ku akang. Hayangnya nepi ka mana. Ayeuna mah kieu we Suta, jeung tibatan urang tarung leuwih hade urang lubarkeun we sing sakur kajadian nu geus kaliwat. Mangka urang hirup babarengan da urang ge baheula babarengan lain. Urang ceuk paribasana hirup babarengan. Urang adegeun deui paguron urang anu katelah paguron padepokan panyingkiran teh. Teu bisa deuleu. Teu bisa Jaka. Dewek pikeun ngadegeun paguron teu kudu menta bantuan ka ilaing. Dewek sorangan ge geus bisa. Malah dewek rek nyieun paguron anyar. Pasti loba muridna. Ayeuna mah sia toh pati jiwaraga. Sok. Ayeuna geura kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake sia. Ayeuna lawan ya si Sutamanggala. Si Sutamanggala ayeuna beda jeung si Sutamanggala baheula deuleu. Oh, jadi kitu nya Andika teh. Andika teu beunang di bawah damenya Suta. Teu bisa. Tungtungna para mitra dua nonoman anu keur memejeuna bala kesenteng. Keur memejeuna buta tulang buta dagingat imbul atuh tanding. Dua nanage para mitra dina urusan main po ma para wargi taya kapetolanana. Harita pada ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake. Harita kene Suta ngaluarkeun ilmu bari pasang kuda-kuda. Pon kitu deui Jakawanara manehna ge pada pasang kuda-kuda. Suta harita teh nyerang ti heula maksudna marek ngabongohan, tapi bubuhan Jakawanara ge ngarti ka mana serangan Suta nuju. Harita kene manehna ngalegot ka beulah kenca. Puguh we serangan Sutamanggala ngeplos para mitra. Dina kayan ngeplos kitu teu loba catur. Harita kene atuh para wargi dina kayan ngeplos teu loba catur. Jaka maju salengkah maksudna nyodorkeun suku rek ngarengkas kuda-kuda lawan. Ngan bubuhan Sutamanggala ge ngarti barang suku musuh nyolodor teh para mitra manehna tuluy jingkrak ka tukang dua lengkah. Puguh we serangan ti Jaka teh nyamos. Dewek watu wae kudu kitu patut sia Jaka. Alah geura serenkeun tah awewe nu dibawa ku maneh ek dipake pamajikan ku dewek. Keheulaanan Suta ulah ka nyarita kitu sia di antara urang tarung can bebeakan deui. Memang para wargi sadaya harita keneh atuh pikeun Jakawanara manehna
ngawatek ilmu anu memang luar biasa hebatna nu nimulkeun awakna kuat dir ibarat batu karang. Eta ilmu para mitra memang manehanana diwaris ilmu nu kacida hebatna nyaeta minangka warisan tinini girinting teh. Bubuhan ilmu luar biasa barang suta nyerang para mitra ku pereup anu buleud jakuk ningal atuh nonyok ka Jakawanara tumerapna pikeun suta ngerepeng sapada harita lir ibarat nonyok batu karang we. Jodoh sia kurang ajar heuh. Geus kitu para mitra suta nyerang deui manehna ngaluarkeun bedog dibubat babit tapi saeutik eueuh nu kena ka Jakawanara. Memang para mitra ilmu panemu jampe pamakena Jakawanara geus kacida hebatna. Tarung anggeus-angeusan geus meakeun kana 50 jurus antara dua nonoman tapi itu ieu ge masih keneh pada ilmuna masih keneh kumplit. Atuh kawanina masih keneh pada wani. Para mitra anu mulia memang dua jawara kacida pisan hebatna. Ngan para mitra dina akhir nama memang Jaka leuwih hebat batanna Sutamanggala. Lantaran manehanana kungsi ngadahara bangkong bodas tea para wargi. Kungsi manehna ngulik ilmu panemu jampe pamake di guha walet. Kungsi para wargi sadaya atuh ngelehkeun jawara-jawara nu kahot. Nepi ka harita ge elmuna diketrukeun kabeh. Dina hiji kasempetan para wargi, harita keneh barang atuh Sutamanggala nyerang harita teh ku elmuna luar biasa, siga nu kasenot we ku awak Jakawanara. Ningali kayan kitu Suta leuwas luar biasa. Harita keneh para mitra sadaya. Tuluy atuh siga nu disenot ku awak Jaka leuleus lungse sapada harita. Ningali kayan kitu para wargi aya nu ngabelesat nandingan kilat hatu harita keneh awak Sutamanggala dirawung ku hiji aki-aki tuluy dibawa kabur duka ka mana. Nu tinggal iwati Jakawanara harita teh para mitra lepas atuh musuhna nu disedot ku manehna. Harita keneh Jaka nangtung kurang ajar aya nu mawa saha teh Kang? Si Sutamanggala nu keur diudag-udag ku akang teh sabenerna eta nu ngaran Sutamanggala nu kungsi maehan bapa hidup teh Nyai. Mun terang abdi mah tadinya adi cacag tadi walang-walang disiksik dikunyit-kunyit. Keun bae Nyai. Da aya nu males tang tunu sejen. Keun urang mah ulah ikut campur dina urusan eta. Urang serenkeun we ka nu maha kawasa. Aisa tadi nama akang teh rek ngajak manehna sangkan eling deui. Tapi geninganan kalaka ngamprun. Siga nama aya nu ngawasa ka dirina buktina we di bieu dibawa ku aki-aki nyaan sakilat naker. Kitu para mitra anu mulia kaayanana Sutamanggala harita teh dibawa ku hiji aki-aki dina kayan leuleus lungse taya tangan pangawasa lantaran elmuna kasenot ku ilmu Jakawanara. Waktosna see